Aduh, rampun aing mah. Barang-barang airek dipake teh arah reueuh, kok mentak pusing aing mah. Aturan apa nih teh dibabad ngeunah nyempring karak dipacul. Bung aya pacul we doang. Ka mana parang aing mah ringung aing mah. Arah reueuh airek dipake teh sok mentak pusing barang-barang aing rek dipake eueuh teh. Rampun aing mah. Kostum dipacul mah tuh aing mah. Rampun aing mah. Boga dunungan liang teh poneng teh bener-bener cek aing teh ji meuli atuh heulan hiji deui mah itu leungit ludes we atuh cenah sia mah boga barang entak laleungitan we ku burung atuh aing boga dunungan kitu-kitu teh aing aneh teh neundeun teh asa di kikis apa di mana nya teh parang aing meuni asa ditungtung letah nanti meureun aya di ditungtung jalan mah eta pamikiran di mana eta parang aduh aing mah pagawean gitu nama itu dibabad heulan karak dipacul duh aing haji nek melak naon deui wae meureun sawah beres alah hayo melak kieu aduh rampun aing mah jeung eta aing ngomong teh meuni kos nu heueuh haji teh yeuh meron hayu usaha masing bisa neundeun bisa neundeun kumaha atuh penghasilan hena tibang 100.000 sapoe ai pengeluaran nek 200 sampai 300.000 napan burung kumaha bisa neundeun haji teh da aing ge lamun penghasilan gede mah yang bisa nundun kudu dipapagahan iyo gua meni molotot matana mun kudu bisa nundun oh wah nundun tai kalilaan mah pusing aing cepak lo ayo udah diam cepak diam cepak ayo aku adalah Berry akan mencari kejahatan. Di mana itu kejahatan akan aku cari. Diam. Ketuprak. Hah. Itu dia penjahat tuh. Ada di situ lagi macul. Akan aku tembak dia. Hah. Jangan macul aja hoyak kieu. Hah, ini teh udah sore. Harusnya enggeus ini udah mau pulang. Hah. Diam. Awas Manibron. Suara bangkong juga nih si goblok teh. Kenapa ini ada sih? Bukan nih bangkong. Kalian aing teh aing keur parusing apa? Aduh. Itu. Oh, biar sana deui. Pusing aing gandeng banget sore-sore suara bangkong. Aing teh pos Imron anggeus encana rek melak paria ku aing. Nya aku aing melak paria ku aing 500 gugula mah ku aing mana nya aing teh subuh ditah nganggeuskeun can anggeuskeun wae mending geus rek tengah genep rek magrib pokona ku aing can dur magrib atau maka eureun sia mron nah lungsar suka didinya ku aing sok sia
Buset yang ieu kahirupan. Peceklik jauh kene aing. Para ieu kalabara rotak sawar di lombokan naon dengan si monjong suganan. Ya aya nu garung apa poe plakan paria oge apa gitu. Bibitna mah loba aing got aya 14 karung paria kabeh. Dan di belakang paria ku aing bari pait-pait oge. Aku paria mah. Ini yang dikenyangan anak kasaha tuh aing. Geus leuseung aing babad oge can anggeus-anggeus parena kalau aku beurit teh goblok. Tuh aing capek-capek. Nyawa puluhan hektar oge bi aku beurit tah. Naon obatna deui beurit. Bija mah cek si Kani lah make kerupuk cenah. Obat beurit teh teuneun unggal juru kotakan. Tempo isuk-isuk teh lulus kabeh. Bener apa gitunya? Pakai kerupuk. Beurit bisa lulus kabeh eta. Apa kerupuk nak? Adau. Boleh. Aing boga pinteran si Kanil. Obat beurit make kerupuk. Katanya. Bener anak paria. Beurit lagi moal beukian suganan pait. Ada. Boleh. Ada rampun aing ieu teh. Aduh, siapa rek ngomong naon-naon ge Ji? Da jelema beunghar pasti didenge. Lah aing tibang jelema teu boga kieu. Sungut nepi ka soek ge ngomong aing malah montak aing nu ngadenge. Geus mah ngeunaheun Ji kumaha ge hirup jelema beunghar mah tunjukna ge ya curug tanjak tunjuk kieu teh kuat pada murantengan. Coba aing lamun tanjak tunjuk kieu moal atuh aing nu moteskeun ieu curug aing. Heuh, ripuh Ji jadi jelema teu gablek mah. Nuhunna aing paribasa. Nundun nundun naon aing deh rampun aing mah hese deh si arep aya si Kanil ge ka mana meuni mantuan pisan meuni rampun aing ngan eta aing anehna teh si Kanil deh sakola betah di SD ngendog rampun aing moal dek lulus sia merenil rampun aing mantuan aing atuh sia teh. Ini rampun meuni bongbong. Haji mah boga alo kunaon jadi gitu-gitu teh. Aing seuri nama apa ya? Seuri nama apa ya? Nah, sia ku ayo. Diam. Ai sia. Naon si eta mah makos gitu? Hah? Naon si eta? Kukudaan. Kata siap kuda. Emang siap Beri. Oh, dia neangan penjahat. Buset, coba rumah gerakan Beri. Hah? Beri. Aku ada Beri. Ah, Beri siap. Diam. Supak. Buset. Bener Beri. Beri nyambat. Awas. Terus. Op. Yo. Anyilu. Hah? Itu Beri. Oh, ayo dek ngilu mah. Sangarana ieu. Hah? Si kuda ngaranna. Si Kambil. Heeh. Cepat si Kambil kita berangkat. Ayo kita cari penjahat. Ke sono. Iya. Siap. Yuk, terus. Siap. Muter. Terus muter kali terus. Rusing kahirupan kos kieu wae ampun aya. Kudu kumaha? Ini ditunggu naon? Buset. Sia min. Belum mau bongkar. Buset aing mah. Buset, sia diuk wae digagal ge sore-sore. Hayang kasambet ya. Beunta tuh lumpang teh. Make ceuli ulah make mata. Cai jelema sakitu ngadungku kena kalahan di main luluh wae haji mah. Ya kemana emang? Waduh, aing lempang teh make ceuli. Emang ceuli bisa lempang? Aing meninggus lempang make opat suku eta. Sia ngabagu gua digagal ngatuh sore-sore hayang kasambet ya. Geus bosan hirup. Jadi ngahalangan wae jalan. Kayak kasambet aing pajaheun ku aing deui. Jalan-jalan aing, sawah-sawah aing sia meuni ku pedagong geuninganan. Ang di parolan untuna ku aing sia meuni. Ku angot teh kudu warana teh. Ku angot di parolan aing geus beak. Beak. Kuduna beak haji. Juga aing teh gugus sih. Geuning heueuh. Aduh,
mau kasamat ieu jurig nih mau begini kayaknya ait ke jelema mararat mah ji. Bari naon kok waya kieu deh, liwat ka sawah aing teu meunang. Jalan itu tuh, jalan tonggo. Macem-macem wae. Tumben sia ngaku mararat. Cek aing oge aing mararat mah mararat min, ulah sok ngaku beunghar. Era ku kahirupan. Jelema mararat ngaku beunghar, hayang ulah sok-sokan dah. Bisi tijalikeun eueuh nulungan. Ai batur mah beunghar nyaan. Bang mah balangsak manaon aing beunghar. Takos aing beunghar dumuk. Aing mah eueuh nyaingan. Aku angot tadi mah aing mah. Aing kana mararat jeung diangkat-angkat kalau didedetkeun ka Haji. Haji. Ampun atuh kieu. Aing mah sia mah ku angot. Udah aing mararat meni hantem aya. Didedet-dedetkeun. Ku angot aja mah. Sia kalakos budak. Oh nyolong gitu-gitu teuing atuh. Ayo, daripada kokosna ku aing janten enggak kolot sia. Oh, Ngerakeun. emang pamajikan sia. Bang aing ngerakeun sa kokosna di dieu. Yo ai anyar kene mah sok lila cager mendingan geus lila teh cager hayu. Sia kumaha maksudna Haji? Oh, Kalau ngerakeun aing ka kokosna di sawah. ayo cepat. Cepat, kejar. Ya, muter ke sono. Kamu melihat penjaga. Itu dia. Aku melihat penjahat ada kuntul. Itu kuntul putih. Mana? Tuh. Ku aing. Itu mah Haji. Burung sia mah. Oh, juga teh kuntul. Nyempot gua ada ka dieu. Nyempot. Kan itu lalaunan atuh. Haji Buset, Nil. Si Nalian itu jeung si Tumin alalah kerabnya. Waduh, biasa pacekel-cekel leungeun. Ayeuna mah Ngobrol. Oh, buah-buah geus bersekutu, Nil. wah jika nama dia udah bersekutu. Wah, kita harus kejar. Ya, cepat. Ayo kita tembak. Ayo cepat. Cepat ke sana. Ayo. Ayo. Panganten anyar. Udang. Ngomong si Don. Don. Haji. Don. Aduh, aingnya. Naon di kacabak. Buset. Podol. Adau. Hanggru, Mbak. Pahit. Haji, goblok sia. Aduh, aingnya. Ku ngurus tunjung Haji teh. Lantai si Imro. Wah, mau beres ieu mah. Mau beres. Ran. Waduh. Ayo ada penjahat kuntul putih. Puntul putah putih ya. Duh, paling dilayak na ieu. Sia calageureun tuh sore-sore kalau kukudaan. Cager wal apiatnya Mang Imron urang mah. Duh, sehat atuh eta mah. Heueuh. Emang naon maju urang ati Bang ieu nya, Nil. Heueuh. Kukudaan sakedeung nya. Sabuah. Itu udah enggeus dek anggeus nya. Itu Haji mah ih. Geus burit nya. Da mojohna uulinan. Ngaso. Oh, nya Nil urang nya duaan nya. Yo. Paling dikatuhus ya. Main kalah kukudaan sore-sore. Sia cager mah we cager aing nyawal apiat. Ku aing teh tidak geuskeun jaga rek melak paria. Mun geus rek magrib can anggeus keneh wae. Sia mah pokona macan dur magrib mah sia tong maka balik. Cak anggeus keneh. Nu kalah kos kitu. Emang rek di pelakan naon sih Wah Haji? Mun kudu anggeus wae magribnya Nil nya. Atuh tong buru-buru teh atuh papelakan teh nya. Lalaunan we Haji. Melak naon sih Wah Haji? Melak naon. Kumaha aing atuh nu melakna. Sia masuk bener keneh eta anggeuskeun. Ai kudu rek nyaho mah sia, rek melak paria ku aing. Paria amis ku aing mah. Empokeun sia. Alau, emang paria aya nu amis gitu Mang Imron. Nyaho Haji mah. Pura ku pari anu amis aja tuh. Pahit meureunnan. Nah bener Haji dek melak naon? Pokona mah paria amis. Atuh kumaha aing atuh. Pokona mah sia lamun melak paria tapi kapait. Sia ku aing ditincak di dinya keneh ku aing dihijikeun jeung paria. Atuh kumaha anu beunghar atuh. Cek aing amis kudu amis, cek aing pahit kudu pahit. Kos kahirupan sia ku aing dipahitkeun terus pahit wae hirup sia eta geuningan. Kadau, boleh. Seru ya Haji. Keur ngaleseng ku piara azana. Keun, hayo. Hantem Ji.
Mau dek cara geri. Au, boleh. Nah, kedek ji. Kedek ulah atuh kedek ji. Terus ji. Mau carita nanya Nil. Oh. Ngaranna Pariama KBG pahit haji, nu amis ieu. Kumaha aing atuh cek aing amis pan tadi oge ku aing dijelaskeun di beunyeur beaskeun ku aing. Cek aing amis cek aing pahit. Pokona malah bentuk pikir pahit. Berarti sih ya ku aing ditincak di dinya. Gitu. Aing mah bebas atuh cek aing amis nya kudu amis anu beunghara bebas. Teu kumaha wae ge. Geus anggeus geuna. Kok kudu make sirup di amisana. Pan pahit Pariama KBG. Kudu make sirup loba biayaeun cek aing bakal amis. Gitu. Kedek. Nil, jahat ini. Oh, kita tembak saja. Hah? Katanya Paria suruh amis. Pan Paria teh pahit. Gimana kalau kita kejar? Kejar tembak. Siap, lari deh. Ayo nih, Bron. Ayo terus Bron. Taji, tewak ji. Gede kalah ka dia. Aduh. Saat ya Nil. Ayah. Taji. Jelema. Unus Nil. Si Tumin kunaon aya di dia si Tumin. Angker Memantau. Wah Nil, jangan-jangan ini orang jahat. Ini juga penjahat. Kita harus kabur banyak penjahat. Cepat. aing gimana yuk? Dia ngalangan aing. Entah haji. Aing kudu udah hayu segala ngadepong di dinya. Si kamarang kamanting kasurupanan haji. Aing udah gak. Sia,